hurufna berupa Kof. Kof teh asal kata tina konaan. Non konaat ditarifan ulama ar-ridho bil yasir. Sok ridho ku perkara anu saeueut. Atawa ar-ridho bima qasaballahu lahu minari. Konaat teh ar-ridho bima qasamallahu lahu minari. Sok ridho, sok suka ati kana naon dupariki anu dipaparinkeun ku Geus kitu sanajan Saeutik. Omong Loba. tapi buktina di pertanyaan digi saeutik ku pulut Pulutus. anu kitu can aya konaat. Konaat. Alias konaat mah ngeunaan kana diri kita cukup seadanya saja. Lamun beuteung lapat tempo dahar tiba ku aya uyah hungkul nepi ka henteu tul habek edaang ari yo. Mong aing mah sing lapar ge teh gemitak. Eta teh can konaat. Can konaat. Esek ngajaikeun konaat. Ngalap cukup atawa ridho bebas hati suka hati kana naon dupariki anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah. Sok sanajan saeueut. Tina dikeun mungkin nepi ka ngajadikeun eureun kana ibadah peda ku Allah dirijan saeueut. Teu jadi hampa. Koana. Saya cara manu teh lah konaat banyak. Konaat konaat. Katilu harap anu tersusun tina takwa teh naon? Wow. Wow mah nyaeta ngandung arti waro. Waroun. Naon waroun? Ai tarkus subhat. Ninggalkeun perkara anu subhat. Naon subhat teh? Perkara anu diragukeun. Teuing halal, teuing haram. Nu diragukeun teuing halal, teuing haram geus dijauh, geus dirag. Komo anu geus puguh diharamkeun ku agama. Ari urang kumaha? Oh, haram dijabalkeun kok mah. Tapi dipeaskeun mah jadi seungit harum. Haram dijabarkeun mah rona, tapi dijaerkeun mah rona. Jadi harim kabogoh, harim. Awas ari mana ieu. Ayo. Kade. Perkara anu subhat geus dijauh. Subhat teh perkara anu diragukeun ku agama teuing halal teuing haram. Anu subhat bae geus dijauh. Komo anu geus diharam. Borowan. Alias abdi-abdi teh nyata bener-bener anak pasumatan bapak insya Allah di mana karena perkara subhat geus ninggalkeun maka bakal dijaga ku Allah sakujur bae. Lamun barang dahar asal bener kalakuan eta jamak geus ninggalkeun kana barang sub sanajan teh nyaho nu haram teh teu asup diguakeun teh kos nu kaambe tapi kate tulus dipurakeun. Jadi kita